aya kita baru nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kataji luar biasa. Ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana. Tukang bobok, tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledengan. Masya Allah. Jadi min jumlatil khulafair rasyidin. Anu tiheula ka surgana ge dijatakeun haram ka neraka. Kurang kumaha. Masya Allah karim. Mata ulawa kaleutik hate ketika orang jadi garong boa jadi penghuni surga Firdaus. Ulawa kabangga ku sebab jadi kiai bateng dicabut ka kiaianana jadi penghuni neraka jahanam. Dina udzubillah min dzalik sing hade kurang kumaha kibar siso kurang kumaha kibalan bin Ba'ur hanya mempertahankan pemberian dari pemerintah. Dibangunlah majelis, diberilah kursi, diberilah kendaraan, coplok imana neraka jahanam.